dugi kartu arimi lungsurnya tak cengkar ke negara amal tapi kena buktikan sanyana saprantos nak katingali Ratu Arimi nyidik-nyidik di kalangan yang kejadian ngabuktikan nyantena yang Gatot Kaca dipitnah ku Nagagini kalian bukti sarang nyata katoyan pisan ku pribadina Ratu Arimi ningali di kalangan sangka gening bener kieu kabina-bina teh Nagagini kabina-bina teh nepikeun kawani mitnah pun anak anu antuk ngajadikeun paceng kadar bener cereng antara jalan ceungas Gatot Kaca pun anak Nagagini Sikan asmi agagan sebab daya dirinya duh Gusti panutan hati sembahan salamina salamina
kuningan si jelema asa patiksa di kepalan seni Sunda nyanggakeun
kaget dina ingkang biasa biasa sok tepuguh ari kieu teh dek nina kumaha ari tadi tina kumaha da puguh acek nagagini teh puguh bisa disebutkeun lanceuk da puguh garwa Kakang Bima saacan kaula kudu kumaha tapi tetap kudu ditanyakeun kanyaah kanu jadi anak lamun teu turun teu tanggung jawab teh mah indungna nganung hati kaula khianat ka Gatot Kaca lamun teu ngayakeun pembelaan acekna gini kapunten kaula kapunten si Gatot Kaca si kurang ajar mesikeun nepikeun ke asa teungeunah luar biasa hate kaula nu jadi ilung Kakang Bima bet nyolok mata bunculik bet ngawilah-wilah kanya kitu anu antukna kaula teungeunah kana hate padahal mah antarjatena atuh geus ange di negara Amarta sakedikna janten jabatan naon atuh jabatan naon sangkan regreg kanu jadi indungna ya mah Gatot Kaca deui kabina-bina deui Gatot Kaca sia teh mudah-mudahan dina waktu ayeuna keuna dina ajaling pati ku si Antarja paehan Antarja gitu geuning ucu ari nu geus kukur mah nganung hati geus nutup hatena poek geus teu aya rahmat pitulung kersana Gusti nu kagungan anu terang ieu ucu mangka urang kudu bisa ngajaga hate leutik deui lujang sabab manusia teh diwangunna ku hate gede jeung hate leutik lamun hate leutik geus kakungkung ku hate gede tangtuna kaituna teh bakal nutup karena rahmat pitulung kersana Gusti nu kagungan ujang hati-hati ya si ceot nya gue ya nama sina beureumeun na irungna pake mana nya cing kemana tuh Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbah teh ngaran cepot teh abdi
naon bade nama-nama abdi gaduh pabrik naon pabrik ketan naon ketan hitam naon hitam manis naon manis manja grup Ari maneh kapik kumaha kasih jero kasa. Tapi Adi balik sete. Adi diri naon? Ciri khas. Nu mandiri. Ciri eta baji itu. Ari ciri mah atuh lamun urang boga keahlian teknik teh ciri cara anjing eta mah cara sete. Cara mah atuh lamun urang jarang nabeuh eta carang mah atuh pada dinya cikeun cai corong anjing mah tuh kapan corong mah dina irung korong eta mah tuh ari korong mah di laut di jero laut eta mah karang kapan karang mah ieu eta mah bener modar ya ku ai ari maneh apa duit 1 miliar sakumaha loba nyaho sakumaha 1 miliar teh wah loba pisan ari panglobana duit sakumaha nah apa jeung teh sakumaha sadus nah apa jeung sadus iya istilahnya pan lamun jelema sok ka indus ini sok ngomong naon eta berarti teh sadus bisa teh si goblok ka mana we ngomong teh aduh ada mana ada saha anak tere bodaran sebaik teu kadang repotkeun dangke oge abdi mah maot nyalira ada mana osok olahraga antara osok naon olahragana nyanyi si Aji nyanyi olahraga asna nyanyi mah jeung udud nah hari udud olahraga naon apan udud deh salah sahiji olahraga paru-paru nah heueuh lamun sok udud mah pan paru-paru sok fuhek eta olahraga berarti capek si Aji pikageuleuh ada mana yang urut dah sok beri, sok kumaha? Harap, sok minta. Nah, soalnya merek. Loba merek mah. Minta tuh. Ah, mau ada bagi-bagi. Yes, asap. Wah, yang sekap baik. Aduh, bisa aduh. Wah, goblok, medut euy. Rawara teh. Dewek bae usik teh saja berarti sirah suku jeung leuwih teh bool oge sareng usik. Bisa atuh teh mah. Apa dalang naon dari mana dalang ruat dalang ruat iya wananang iya ada oh sok terakhir nanggap ngaruat heuh teh eueuh nah teu nyaho jampena ari teh kungsi aya nu hayang diruat kuing sakeluarga kumaha salamet ngadawat kabeh nah ayo maju wah, udah tarik teuing, sakali ewang neueun nah.
tapi ulah teuing hadir sok itu tapi hitungannya itu mikir hiji itu mikir tilu mah hadir sok saheula nu ngeuh dewek geus heula maneh heula 1 2 3 aing 1 2 3 Adil. Iya. Ade ada di rumah. Nah, aja kan. Aing nu aing nu nyari. Sagarena, rekeun. Yo. 1 2 1 2 3 Ade eta mah. Nah, nya kan. Aing nu lieu ieu teh. Sagarena. 1 2 mana kan 1 2 aduh hanya kan aing main liur nggak usah liur aing lah Inilah terjadi jabak Raden Gatot Kaca ngalumuruk temur tinggi alam. Wah, aku sih. Tangiran ngademan siomba gulingan rana. Waras makanin jati itu makanin waras waluya nama Antraja lawan deui sigar kasalawan adat cager deui cager Antraja cager waras mending jati mending waras ing waluya cager sok siksa anak aing sok ampun siksa kanya Antraja kumana siksa jahat sia raja ampun ibu ampun sok sia sok siksa lepeun aing eta anak aing kurang ajar aing sia alan ceuk itu patuh ampun
maka jeung diantep katot kaca warah sok senajan bari hareupeun indungna maka jeung eureun katot kaca sok siksa anak aing kurang ajar. Nah, siap. Ampukan. Datang irang deman sewuh manggulingan ranan. Datang irang deman sewuh manggulingan raman. Dia arimbi. Ingkang samputrata ayo siksa anak aing jahat ayo siap dek kumaha dek kumaha ayeuna hayo siksa anak aing hayo dek ngelawan ke dek aing ampun pisan tadi we pada saya maksa ka kaula da panginten kaula teu kedaya pembelaan ka diri ya naon arimi kabina-bina teuing aceukna naonan eta teh make jeung ngaruhkeun anak kurang ajar anak maneh si Arimi tinggal ieu baju kaula teh bikeun dirangsa dan disesuai kieu ku si Jano Kasa ulah sok fitnah ka manakara da kaula ge apa ti sajabada ti menang beja teh kaula nyaksian yen anjeun teh mitnahkeun anak menikah bina-bina teuing pedah Gatot Kaca di istenan di negara Amarta tak kau lagi apa yang acek teh ayah dina panyirikan sirika Gatot Kaca nu dipalar ku acek teh sangkan anternya dianggo di negara Amarta ngomong ke kamar karep saya kurang ajar kamar karep tinggali ya bukti ieu baju aing disesuai ku si Gatot Kaca fitrah anjeun ulah kitu hampura we lamun nya teh mah kitu Gatot Kaca ujang inga hayang hampura ujang inga hayang hampura dipayan jeung indung bisa kurang aja jeung indungna abong turunan buta barang arimbi disebat nyaeta asal usulna geneuk ngadak-ngadak pangeunteuna itu si atah beuleum kawis harimbi lingsem nafsu anu ngagudu-gudu amarah teu kawadahan kitu kayanan ngomong ka mana karep anjeun naga gini ulah sok kahina kaula datang tuna kaula pasti bakal ngalawan komo anak kaula diperwaksa mangga ladeni bade kumaha carana dina waktu ayeuna dipayahan syak wae kurang ajar mangga teh teuing hayu urang pito tama jeung kaula hayangna pas saya anak jeung anak ramat kamali ka indungna dulu halah cilaka dulu paingan fitnah lebih kejam nih yuk nepikeun ka ngusut kaluhurna deuk ka kolotna bola jang da ieu deuleu yen datangna
naga gini kadia teh bikin meremanakeun keadilan nya tapi kenungtut antarja sangkan dipercaya dipakai di negara Amarta tah lolobana diurang teh kitu dulu lolobana para pajawat anu digebrus dina jurang kalicikan teh kitu sabab naon hiji tahta dua harta tilu cinta eta bukan ngagoda mah dulu contohna ayeuna naga gini eta berkarakeun tahta teh ngusut sangka naon kaituna sakan hancur beureunan sedangkan mercayakeun jelema teh pamimpin teh kudu kanu ahlina heuh lamun kalain ahli tunggu bakal hancur yang kali ngarajo anaknya dari mau kau pasti bakal bela kalau jadi anak modal. Sekali, pengenaannya kamar. Anak kau lah. Kejadian rugi kapusirnya yang negara Amarta utawi nak merantos hadangun Tuharia Bima Tuharia Bima ngajorak kaya patah-patah ya tapi kena pangan harimik sarang naga ini pasnya edan si naga gini edan kaya wong gendeng tapi ketika kamana karep gitu eta sia jahat naga gini tapi kapusieun daya negara Amarta era aing geus keunyeung di daya datangna si naga gini ka dieu pikeun meremanakeun musik-musik aing pagmagna edan awas ya
pikiran ku aing. Maksud jeung tujuan mimitina sinaga gini. Maka jeung aya pikir leutik nyeta goreng ka aing. Majarkeun aing kurang adil, kurang wijaksana kana jadi anak. Padahal aing ningali potensina. Da syirik aing mercayakeun jelema teh pikeun diistrenan di negara Amarta ningali potensina jeung ilmuna. Lamun kitu kajadianana maksud cenah gini hayang nganturkeun negara Amarta. Edan. Kurang ajar naga gini. Awas. Wah, ya kau. Ayo badi tenggelan sarea lu, dewek kebagian lu. Ratu Arimi diludahan kunaga gini ngapus sapisan raraina nanging teu naon Ratu Arimi malihan kalah keluar sihung-sihungna kateukeun cana nawiskeun Arimi nafsu pisan wae parantos diludahan ieu kunaga gini. Kurang ajar abong orang hidupan bangsat mana geus gabuta modal Tama malum sanes istri anu samanea istri anu kasih pangawaruh kasak pangawisa itu tama lir muning rina kita udah papasangan itu gayana sampai Raden Gatotkaca mewah Raden Antarjau geus sami kitu gayana lir muning rina kita udah papasangan. Jahat ternyata tersangka sia jahat gini tenagana jangan nyuri sarwa datang miranga deman sewa mamuringan datang miranga deman sewa mamuringan rana deniran tinggal sambung datang modal jahat kurang ajar naga gini nges ya nges hei saya tentu jerawokan aduh kakang Arya nona
yuk sia. Ampun Gusti Raka Arya. Kurang ajar sia. Udah. Raka Arya edan sia. Nepikeun ka kitu-kituna naga gini. Tingali Kakang Mimaya acuh kaula dirangsa dan dijojoet ku si Gatot Kaca. Mercayakeun jelema teh kanu kitu. Mercayakeun kanu kitu bet dianggap diisteran jadi naon dipake di negara Amarta. Edan sia. Naga gini. Kaula nun kaula Raka Arya. Aing geus nyaho. Aing geus apa yen datangna sia ka dieu teh panginitan mawa nafsu sia. Initna tina dudukan. Initna tina sirik. Kurang ajar. Aing ditanyakeun ka maneh. Nah bener, initna maneh ka dieu ku ayana hayang dipercayana si Anggada. Oh, si Anterja nyata di negara Amarta. Bener. Kepisan-kisan kaula nun. Aku sia. Aku. Apa wartawan? Ayo wartawan mah kada apal. Mung teu boga foto unggul. Fotona tos diical. Amil. Nah, sia. Henteu. Nikah. Moal di dieu cekap. Aneut. Kurang ajar sia. Bener kitu da gini. Memang kitu atuh keur mager salira teh jarang nepangana ka kaula. Sabulan sakali ge henteu kari-kari ayeuna kaula nguping wartos yang Gatot Kaca teh parantos diistrena di negara Amarta. Lami teu disamikeun sareng Antrejana geuleuh aku makan Antreja. Edan sia edan. Meni berat sabelah kitu nyolok mata bunceli. Da Gatot Antreja oge sami luhur ilmu jembar panala sugih ku panghartina. Tiasa dipercanten di negara Amarta. Denge naga gini. Teu kurang loba, teu kurang saeutik para pamimpin di negara anu rusak akibat boga pamajikan Malaysia. Ngasonan kanu jadi salaki, sangkat salaki na salaku pamimpin di negara ngayakeun tindakan atau hal-hal perkara anu negatif. Yakin lamun aing ngagugu ka sia ngagini alamat hancur ieu negara Amarta. Sedangkan mercayakeun di negara, mercayakeun pamimpin di negara teh kudu ka ahlina. Lamun aing dek adil, moal dek mercayakeun si Gatot Kaca, moal dek mercayakeun si Anterja, tapi anak aing panggeulina si Jagatawa. Tapi aing teu kitu. Sabab naon? Kailmuan, kaahlian aya di si Gatot Kaca. Anu hati si Gatot Kaca bisa dipercaya di negara Amarta. Ngerti? Iya bentik-bentikna bakal bijina faktor degradasi nilai moral di negara. Bakal muncul kasus-kasus nu bakal nyimpang hina keadilan. Contohna kolusi korupsi jeung nepotisme. Nu bakal mere dampak goreng karena tatanan kehidupan masyarakat sanabe. Contohna tak asona Malaysia begitu. Tumpang da eta atuh teu ngagugu ka abdi
kirang kumaha abdi mah tadi oge ngawartosan maranga SMS heula da moal teu pikieun jadina ieu naon ade nyanyi cabok coy takis ngerti ampun teuing wayana lamun teu kitu lamun sia teu ngagugu negara gini nganu hati alamat sia bakal diserahkeun sia wae beres kan beres geun diserahkeun ku abad ku agan ku abdi ulang rawatan abdi-abdi teuing nama kejang bade mira kaula bukan sia tulang diatur sia aing jarang kaya itu lain nganu hati aing tanggung jawab tapi tinggali kasih bukan di negara kayaan negara mata kumaha sebab aing merhatikeun kena rakyat negara ngerti dituntut ku aing kadijulan sakanaon asalkan integralitas negara ku aing bisa katinggal jeung ku aing bisa kacekel lamun kieu carana lamun ngagugu ka anjeun naga gini anu hati alat hancur dina persatuan jeung kesatuan tumplang alah enaknya atus ngerti ngatos kaulanu atuh maksud dairahaan pejabat beredi istana kek karib sia wae ku ditata geus sia terja lain anu hati aing hari-harihana tapi aing ningali heula situasi jeung kondisina jeung lain waktu sia terja nya tapi ke istana ieu lain bagianana lain waktu ayeuna nyangakeun sadaya-daya atuh upami kitu mah wayahna sia menta hampura sia ka syarimi menta hampura ka syarimi sabab anjeun geus mitnah anak syarimi si kata kasa anak aing kaduana geus ngadukeun antara si antarja jeung si kata kasa sok peta hampura sia apunten tolanu lai sami-sami atuh naha bet teu diemutan heula ngalaksanakeun tindakan samodaya kieu Gusti apunten lahir batin kaula sami-sami urang para saring lubarkeun bae alus bisa siang terja bisa siang terjadi sila masa sekian. Siadui hari-hari satu mati. Nah, agak nih. Apa tugas paungan teh kitu sia teh di mana dudungan salah wekeun wajib dicangan ku sia salah sangan deui abdi mah patomak tilu bukanna nya Merkuri 2 abdi supaya gerak bisa ini atau diwekeun sudah nyara diserahkeun tadi mereka apelan boleh kitu gagal wae teu cios
Gatot Kaca anu nuju patlak sareng Raden Antarja nuju seret sinena dan banting pintantingan salajengna kapisah nyata kuayana Arimbi sareng Nagagini bisa Antarja sareng Gatot Kaca harus salajengna saling hampura antara anjeunna sareng anjeunna kajadianana Arya Bima Gulem Arimbi sarta Nagagini tekantun Raden Antarja oke Gatot Kaca kuayana ieu perkara langsung direngsekeun di Keraton Unggul Pawenang itu kayana dulu kak itu sangka dulu ya kejadian depan aduh lain haheng sedih rengheng harengheng tapi kapusir dayu aduh eta pamuntu Juragan Bima euy ha gunuk benuk tapi gini aya mah geus saring yubarkeun untung deuleu euy kapegat keneh geus saring hampura mudah-mudahan atuh ieu kajadian teh cing loba hikmahna sarta cing tiasa mukakeun nyata perkara-perkara hikmah ya tutupna ieu lalakon deuleu hapunten anu kasuhun wening galih nu dipamrih hapunten tilhu sausar pamut janap sausap dampal boh tina ti kejebur saurna ti soledat letana ujang mudah-mudahan urang sadayana salamet anu nonton cing salamet oge anu ditonton cing salamet sakali salamet tetep salamet mudah-mudahan persatuan jeung kesatuan bangsa teh sing langkung kokohnya amin ya geus sakitu pamitan lain bosenan mudah-mudahan urang kapayun tiasa ditepangkeun deui sareng sing kengeng barokah hinayah sarta rahmat pitulung Gusti nu kagungan amin ya Allah ya rabbal alamin cak tutup lawang sigotaka monggo kitu ari lampah makhluk lampah manusia nu tonglip di marcapada kakeunaan owah engsir manakala ngagugu nafsu mumbar amarah lali dumadi ilang wiwaha timbul sirik pidik jail kaniaya temah nangga jadi bibit kedengkian piang paceng kadan merebutkeun hak jeung kakuduan buahna jeung dulur tempur jeung baraya pasir ngajadi satu bubuyutan ulas asih Gusti